madu. Madu lain minyak teh madu. Disuguhan madu si teh. Madu odengnya teh. Madu. Hah? Mitul. Oh, ada mal mitul di dia. Yo teuweul ngaranna teh nu kitu teh. Teuweul ya teh namina teh ya teuweul. Teuweul tapi cenah sokana rambut cenah cek si eteh cek nu gaduhna. Iwari anjeun di mana poho kalembur sorangan di dieu kuringan tosan miharep anjeun. Yuk, garetolan ieu si eteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Tasik Selatan. Baiklah, kali ini kita akan mengunjungi sebuah perkampungan yang berada di wilayah Desa Pocong Gambir, Tasik. Nah, di sini ada sebuah jamban, biasanya dipakai sama orang-orang kampung. Jadi orang kampung mandinya atau cuci piringnya di tempat seperti ini. Memang sangat adem sekali perkampungan di sini. Terasa dingin sekali, namanya juga di perkampungan. Tangis kemana? Kemana nih? Ibak teh ka dia, ka zaman ieu. Nah, kalau di perkampungan jadi mandinya atau cuci piring juga ke jamban yang barusan ada di belakang, kayak yang barusan ada lewat tuh seorang anak-anak SD. Jadi di kampung mah tidak ada WC seperti di kota, masih menggunakan tampian atau jamban. Oh, sangat mantap memang pemandangannya di sini, dan cuacanya juga sangat udaranya juga segar. Bahkan gintung eta si Nyai bahkan gintung kemana deh? Hah? Mitul. Oh, ada mal mitul di dia. Ya teuweul ngaranna teh nu kitu teh. Teuweul ya teh namina teh ya teuweul. Teuweul tapi cenah sokana rambut cenah cek si eteh cek nu gaduhna. Teuweul teuweul. Oh iya, kanangeng seueur jang. Hah? Seueur jang teuweul. Oh, eta teh naon jang, rada base jang. Ari ieu ieu teh maduna sanes teh. Sanes. Hah? Sanes. Sanes maduna dan lebat maduna mah. Oh, ieu teh nuju ayaan ieu mah nya. Tah ieu teuweul ya warga teh sekiran dibawakan gintung si nomor si eteh. Oh iya madu odeng. Nuhun Kak Sobian. Tuh. Iya madu odeng. Mantap madu odeng. Saya mah Si eteh nasi puring ngaplak ke kampung Babakan Gintung gitu nya teh. nuhun. Babakan Gintung Desa Purwaraharja. Iya di Pasian Teuweul si eteh memang bager. Bager pisan si eteh nih. Di merek teuweul sim kuring naon teh madu odeng cenah eta ieu asli ieu madu ya, ieu madu lain minyak teh madu disuguhan madu si eteh madu odengnya teh Nuhun. madu odeng.
Oh jadi dia madu ya Kang Mus abi nuju di dia ya tinggal hari iya tiras bumi sana. Oh gudang. Nah tadi si eteh gudang nama madu ya si eteh. Madu segalanya. Di dia teh tempat nyimpan madu teh. Hari iya. Ayo, Gusti. Nya aman di dia. Abi mana sieun rag-rag teh. Sieun rag-rag. Ieu naon teh? Oh, ieu mah nyiruan ya. Nyiruan odeng teh. Lumayan nyereduk ya teh. Hah? Nyeret teh. Anu eta masuk. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ari eteh mah kakuan sabe. Ari si Akang mah mun sadidinten. Aku akan menjaga. Biarkan saja semua. Oke, mungkin sampai di sini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.